Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya tepang deui sareng tata dan beharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ke-22 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Bari ngahegak ngatur napasna, Lilis ngagajleng ka garasi mobil lantaran tadi manehna neuleut tambang ngalumbruk di juru. Sanggeus dicokot teu anta parah deui reketek bae nu gendepan teh leungeunna jeung sukuna dibarakutat pageuh naker. Durug-dug deh Hendra digusur ti kamar. Reketek deui ditalian dikantetkeun sina ngagarulung di tengah imah. Beres ngababandan, Lilis ngagandeang nyamperkeun pesawat telepon otomat. Kerelek muterkeun angka-angka nomor telepon Wawan. Nyarita sakedeung nerangkeun kaayaan di jero gedongna Hendra. Gandeung di manehna kahareup kaluar ti jero gedong ngajanteng handapeun tangkal palem. Waktu Wawan jeung sababaraha urang baturna daratang ka dinya gunakeun 3 kendaraan. Lilis mah geus ngincid kakaleerkeun bari imut ngagelenyu. Kacipta Wawan keur cuhcih di jero imah Hendra. Ngakutan babandan jeung peti-peti nu ditendeuna di hiji rohangan di jero taneuh. Anu manehna sorangan tacan nyaho bener naon eusina peti-peti teh. Tapi Lilis yakin yen eusina tangtu barang-barang nu kacida pentingna mana disulundupkeun oge. Panon poe geus sababaraha jeungkal luhurna sumorot moncorong ti beh wetan. Patali marga di kota Jakarta estu taya reureuhna pisan. Geus puguh kareta mesin jeung beca mani pagaliwota. Nu lempang ari-arian siga nu kaperluan teh teu boleh aya satungtung ngarenghap mah. Mobil ge teu sirik nangantai. Mangrupa barisan nu pahareup-hareup jabari dengean meuweuh ti sisi ti gigir sorak klakson. Tuter jeung bel tingkirining patarik-tarik matak meupeskeun kekendangan. Eulis mah harita ngagojod keneh di enggona. Nyaring mah enggeus ngantacan hudang horeameun atawa tunduheun keneh meureun. Dahuaina mah masih keneh merelek. Paingan atau di warung teh katempon nimbulkeun ting lalengon nu panasaran. Bari ngopi teh ponona mah ret deui ka jero warung. Bisi nu manis ngajejempe nya kitu deui Wawan nu harita babarengan jeung nu sejen cendekul di dinya yang hareupan kopi panas. Ponona mah teu deureuh ngareretan ka jero. Rek nanyakeun ka biruki cicing bae teu uwah aeh. Pohoeun deui meureun dumeh harita Wawan ukur di kameja bodas ti calana hideung meles bari nyanggigirkeun kareta mesin. Satengah dikegepan da sieun disamber ku alap-alap. Wareg ngopi sarta geus mayar urutna di dahar bieu. Koloyong Wawan kaluar ti wawangunan stasiun Beos. Kecelak kareta mesinna dipancal. Maksudna rek neangan Eulis ka imahna di Taman Sari. Datang kan di seja pantona nutup keneh tapi sidik teu dikunci tandaning nu boga imah aya di jero. Wawan getrokan panto bari uluk salam lalaunan. Lilis atawa Eulis nu harita nyenang keneh ngorejat hudang apal kana sora dununganana. Mangka cali kalebet we teu ditulakan. Eulis nembalan ti jero rikat ngajewang anduk dipake ngabersihan beungeutna. Era bisa loba kokotor maklum tacan kacei pisan. Brai panto disurungkeun ti luar geus ka jero heug ditutupkeun deui. Nya we Wawan barang breh oge gelenyu imut leleb naker. Sukses Lis. Pokna bari ngasongkeun leungeunna. Eulis seri bari narima leungeun nu diasongkeun. Nah atuh ari pel ari grewek we leungeunna dicekal page bari ditarik ku Wawan nepi ka Eulis ti jongklok. Dadana ngajedag diadu jeung dada Wawan geus puguh beungeutna mah teu bisa ditarekahan deui. Nanaonan ka Wawan teh? Sing amut ka Teh Yeti ah. Eulis bari ngejatkeun awakna beungeutna teu wudu mani bareureum. Alah, hapunten Lis, sanes maksad awon membakating ku bingah Kang Wawan teh. Ngemutkeun hasil nu sakitu girang gumilangna. Prestasi nu langka kajadian, nembe ayeuna pisan ku Lilis. Wawan bari ngabalehem teh beda ti domba eleh. Sanaos kitu teu sae ah, duwi ka kaleuwih mah. Dasar Kang Wawan mah nakal. Eulis merengut. Sanes nakal Lis hilap Kang Wawan teh teu kiat nahan emosi hapunten we Lis. Wawan tetep sanduk-sanduk. Pamageut mah puguh ge pinter. Eulis merengut keneh bari ngusap bibirna nu tadi kateunggar.
Teu pinter mah atuh moal ngajar Lilis. Wawan tungtung nama ngeureuyan. Kitu puguh oge pamaget mah. Lilis ngadilak. Ai keterasan bendu teh. Bade wangsul dewe atuh ah. Wawan pura-pura rek pundung. Moal atuh Kang Wan. Piraku kadunungan make ngambek. Lilis ngagelenyo ayeuna mah. Kumaha eta teh wartosna Kang Wan? Lilis saterusna nanyakeun kejadian penting tadi. Hebat, Lis, hebat. Ieu nu mawi pangna Kang Wawan duy kahilap oge nu dipetihan teh. Obat bius, Lis. Barang itu kinten bahayana, upami pamakeanna teu dikontrol. Wawan nyaritana setengah ngarewos. Lah upami dag-dagna ke jami-jami nu jarahat. Ieu nu mawi sanggam Kang Wawan hebat oge, prestasi hebat, Lis. Kumergi kitu engke wengi wayahna Lilis kedah karompoknya. Tetehna bade masihan hadiah cenah ka Lilis. Hadiah naon Kang Wawan? Lilis rada kaget. Duka teuing ka ditu we. Jenengan oge engke mah kedah digentos sanes Lilis. Namung Rika. Wawan bari nyerengeh. Digentos ku Rika. Benten tugas pangiten Kang Wawan. Tugas tetep wong lalakon nu benten. Nu mawi engke kedah angkat oge karompok sakantenan urang badanten. Tabu sabaraha, Lilis menta katang tuan. Tabu sabarawe asal waktosna wengi. Yu atuh pilih siang teuing. Kang Wawan aya di kapriogian, cek Wawan beri nangtung. Brai Wawan mukakeun panto, cegana kareta mesinna memeh ditumpakan ngalieu keula ka tukang. Nempo Lilis nu nyerangkeun ngajanteng dina Bang Barung. Rika beda ngaran beda lakon. Cerita naon kira-kira nanya nu engke bakal dilakonkeun ku aing. Keuntes Lilis bari nutupkeun panto, ngelok deui ka jero imah. Sapoe eta Lilis teu kaluar ti imahna atuh lapur manehna mah teu nyahoeun kumaha ngagederna di piluaran nu nyaritakeun yen peuting tadi sapasukan polisi nu dikapalaan ku Bapak Komisaris D. Saputra geus hasil bisa ngabekuk sejumlah gerombolan penyelundup obat bius geus hasil disita. Salian nu ditangkap di imah nu jadi kepala komplotan penyelundup teh, aya deui saurang nu jadi pelayan restoran Megaria geus ditewak ku nu wajib lantaran kabaud jadi anggota komplotan. Poe harita mah surat-surat kabar teh ngadadak payu leuwih ti biasana. Teu sirikna unggal hulu pada maraca surat kabar, nya kitu deui Wawan, Kang Odi, Daman, Katut Sudrajat pipilueun jeung nu loba. Malah di Bandung oge surat-surat kabar edisi poe harita mah kacidarewakna. Kosasih oge nu harita keur diuk reureuh di Taman Merdeka tas kekeleyengan yang ada di nanyata Eulis Titi bari nyarande kana tangkal leungeunna mah ngeukeubeuh koran nu keur dibaca dina lebah beja-beja di gulungna komplotan penyelundup obat bius di Jakarta. Tamat maca koran ditilep-tilep bus di sakuan. Geus kitu mah huleng manehna ngahuleng, hatena noroweco teu eureun-eureun nyambat-nyambat kanu jadi adina. Eulis, geus sabaraha bulan dilana Kang engkos apluk-aplukan yangan Eulis. Tapi Eulis lebang teu beja teu carita, taya hawar-hawarna acan di mana ayana Eulis ayeuna. Eulis upama dipikir saliwat mah geuning hirup urang teh ngancik dina katugenahan wungkul. Sasat hirup aya dina kanyaah deungeun. Keur pada leutik urang teh dibikeun ka batur ku nu jadi indung. Tina mangsa nu jadi indung rek sah ti dunya ninggalkeun alam fana. Ibu geus kanyahoan ayeuna taya di kieuna, tapi apa urang Eulis? Bapak urang sajati anu ngayuga di mana ayana oge jumeneng keneh atawatos kantu jenengan, ieu teh kewajiban urang Eulis pikeun maluruhna. Tapi Eulis sorangan adik ka engkos pribadi nu rek dibawa gesan pakumaha, bet ayeuna deui ngaleungit teu puguh embusanana. Duh Gusti, mugi-mugi Gusti masihan bong-bolongan. Di mana atuh ayana pun adi teh. Ku parna-parnana kosasih nganteur kaayaan hatena nu keur meujeuhna baluang lendeng mikiran nu jadi adina. Teu karasa deui cipanonna marebay maseuhan dua pipina. Puguh we pikeun nu araya di dinya mah sarta mireungeuh kana paripolahna, kabeh eueuh nu teu ngarasa kaget. Ku aya nu tingkah ruwes, malah barudak mah teu baroga adeuh naker, make ngarogrog sagala rajeg hareupeunana. Kosasih kakara eling ka dirina, rada kapiring leutik oge mireungeuh nu ngaromongkeun teh. Komo neuleuh barudak nu ngarogrog make boga rasa cua sagala. Asana teh na betirekan nu kurang saeundan di lalajoan. Jung kosasih nangtung. Kalawan teu rarat-reret koloyong manehna indi tidinya.
tepuguh nu dijugjug asal ingkah bae lantaran ngarasa era noyod kawetankeun bari hate mah tacan keneh leupas tina naon-naon nu jadi buah pikiranana. Beh nama aing teh baremun obor pisan nepi kabogoh ka Adi. Da ku teh sangka atuh ku harianeun teh kolot-kolot aing baheula. Pokokna mah nu jadi bapa nah tos pipisahan kitu. Nu matak emak mikeun aing jeung si Eulis kanu sajen teh waktu anjeunna bade pupus. Nah aya keneh kitu bapa teh. Mun masih aya na di mana atuh ayana. Sok loba kabejakeunana. Pirang-pirang awewe katalangsara lantaran dia nyeri ku salakina. Buat emak oge dia nyeri ku salakina. Buat emak oge dia nyeri ku apa teh. Mun nya teh ku harianeun naker. Boga bapa nepi katanya kanu jadi anak. Si panon kosasi merbei deui teu kalis ku disusutan. Ih keukeuh bae nyurung kuy kasurung kekayaan hatena. Anu keukeuh dirobeda ku pasualan-pasualan nu pikeun manehna mah hese bisa dibang balerkeunana. Eulis di mana atuh Eulis teh? Hate kosasih ngaleok deui kanu jadi adina. Ras manehna jadi inget ka jelema nu ngalantarankeun pangna Eulis titi minggat. Nyel hatena jadi ngusial keheul ka Den Juhana. Kletis deh hatena gegelendeng. Juhana, sia nu jadi ulon-ulon pangna adi aing minggat teh. Teu gablek cedok pisan sia teh. Kekereuweut kanu teu sukaeun. Ulah ngeunah-ngeunah sia teh. Henteu sote aing yen balitungan bane aing rek neangan heula nu jadi adi. Rasakeun Juhana. Dosa sia teh lain leutik-leutik. Geus puguh ka Eulis titi. Kaing oge sia teh mah kerek ngaroga hala kalawan ngagunakeun si Abdul jeung si Uhe. Ras deui inget waktu kejadian di stasiun. Mun harita didinya eueuh si Abdul jeung si Uhe, taksiran ayeuna teh manehna geus riung pulung deui jeung adina. Moal terus apruk-aprukan saban poe ngurilingan kota Bandung, cul imah cul pausahaan. Sia ge Abdul, Uhe ulah ngeunah-ngeunah. Pasti sia ku aing bakal dibere. Cekit, suara mobil sedan bangun di rem setakerna. Kosasi nuker anteng nurutkeun hatena nu tadi ngocoblak teu eureun-eureun ngaranjug reuwas, rikat ngalieu ka tukang. Ari breh teh hiji mobil sedan keur ngagaleong ka lebah manehna. Lantaran setirna dibantingkeun ka kenca, dumeh rek nubruk hiji beca nu kaayanana keur malang di tengah jalan. Taksiran bae beca teh rek meuntas ka beulah katuhu da jolna teh ti hareupeun Kosasi. Sakedet netra Kosasi sadar kana pibahayaeun nu bakal karandapan ku dirina. Rikat manehna luncat kana kuta trotoar pikeun nyalametkeun dirina. Tapi jalanna mobil sanajan geus direm stakerna leuwih gancang batan gerakan manehanana. Sanajan henteu kateunggar tapi kaserempet mah teu burung. Badan belah katuhuna kabadu ku spakbor sedan anu ngajadikeun kapsengkeun nyangkorah dina kamalir. Untung teu kahareup. Jadi salamet oge Kosasi teu kahakan ku ban mobil. Tolong, aduh. Nu tumpak beca ngoceak. Padahal manehna salamet lantaran sedan dibantingkeun ka kenca. Lamun teu kitu mah nya tukang beca katut dua mojang nu tumpakna bakal kagalei mobil. Geus puguh nu keur tarumpak beca, nu narempokeun eta kajadian oge teu burung pating koceak kabawakeun reuwas. Roben nu rek narulungan, Kosasi diangkat tina kamalir kalawan geus teu empes-empes kapaehan. Sedang tina gigirna belah katuhu lebah bujurna ngalei getih ngabaseuhan calanana. Engkat canda ka rumah sakit. Cek lalaki nu ngangkat Kosasi bari ngareret ka Nyi Mojang nu hareugeun. Beungeutna sepak pias kareuwasan nyaeta nu nyetiran sedan nu nabrak Kosasi. Punten atuh kalebetkeun. Nyi Mojang taya lian tineng Halimah nyaditana arapap eureupeup lantaran reuwaseun keneh. Komo mireungeuh kaayaanana Kosasi harita nu boborot ku getih. Geus kitu mah teu ngalobakeun carita deui regeyeng bae Kosasi dipayang diasupkeun kana mobil sarta dijejeran ku lalaki duaan. Gerung mobil dihirupkeun deui mesinna, saterusna ngabiur mawa Kosasi nu masih keneh teu empes-empes ka rumah sakit ranca badak. Atuh nu nyekel setirna nyaeta Neng Halimah. Sajeroni ngamudi mobilna teh teu boleh hatena mah gegebegan. Sok sia nu cilaka teh teu bisa katulungan deui. Puguh ku saliwat mah kaayaan Kosasi teh siga pisan nu katurug katutuh. Teu beda ti nu borok di rorojok nu ti teuleum disimbeuhan. Eukeur mah manehna keur ngarasakeun katugeunah jeung kana langsaan. Geus bulan-bulan utrak-atrok di kota Bandung neangan nu jadi adi. Ras deui mikirkeun kaayaan dirina, horeng salilana teh geuning aya dina kanyaah deungeun-deungeun.
Da keur leutik keneh dibikeun kudu jadi indung malah bapana mah tacan kanyahoan saha jeung di mana. Hirup keneh atawa geus paeh, ayeuna hayoh di ngaradapan katabrak mobil, nepi ka kudu ngaringkuk di rumah sakit. Najan teu sakumaha parna anak ukur bujurna The Wall jeung bared sautak saeutik, ngaran-ngaran nu tatamba mah sok nalang sari eueuh nu ngalongokan teh. Tapi lamun ku urang seuk dileunyepan, eta kabeh kersana saha, paribasa milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala, salilana tarapat cerok pahilihan cengan. Komo deui ieu nu ayeuna keur karandapan ku Kosasih, lahirna manehna keur ngarandapan musibat. Tapi hakikatna sanu nyaho yen ieu teh ngan sakadar mangrupa hiji jalan, pikeun manehna manggihkeun jawaban nu teu boleh ditanyakeun dina hatena. Saha bapa aing teh di mana ayeuna ayana? Hirup keneh atawa gesah ti dunya. Komo deui lamun ceuk diingetkeun manehna teh moal wawuhan jeung hiji manuk bincarung nya alus bulu nya hade sora, turug-turug lindek tetelendenan lamun manehna teu katabrak mobil mah. Lantaran ti barang manehna ngaringkuk di rumah sakit teh, Neng Halimah mani getolna keur ngalongokanana, tempo-tempo nyerangan, tempo-tempo bareng jeung ibu ramana. Harita oge bari nyangigir teh dina ranjangna, Kosasih keur ditungguan ku bincarungna nu geus manuk pisan sarta geten ngalongokan. Da nya kitu, Duriat mah datangna teh sok dadak-dadakan. Teu kudu lila silih deuleu najan saliwat teu boleh sok mata inget bae. Komo ieu mah antara Kosasih jeung Neng Halimah tisaprak dirawat di rumah sakit. Sapoe 2 kali dina mangsa ngalongokan nu gering pasti patepung. Tah dina mangsa eta nu nabrak jeung nu katabrak timbul kanyaahna teh. Geura enggal damang atuh engkang. Ceuk Neng Halimah bari ngusap-ngusap leungeun nu gering. Tetepna meuni nanceb nyinarkeun ka deudeuh jeung ka geugeutna. Ah mending oge lami keneh, kahoyong masing saterasna bae aya di dieu. Polon Kosasih bari mesem. Har sok mara rodel. Sanes matra betah aya di rumah sakit teh. Aring kang mah teu kinten betahna Neng. Mar bisa badinten aya nu ngalongokan. Upami tos kaluar mah panginten moal tiasa tepang deui sanes kitu. Kosasih nyaritana rada ngegeuri jeung ngageter. Ih aring kang tos damang mah langkung ti patepang, samemena sasarengan malah. Neng Halimah ngagelenyu. Kutan, na bakal diwidian kitu ku Ibu Rama. Langkung ti diwidian, asal engkang tiasa nyumponan syarat-syaratna. Neng Halimah tetep ngagelenyu imut. Karah, naon kitu syaratna teh Neng? Kosasih rada kaget, rada tugenah ongkoh, malang siang Juragan Jayadi sakolom jeung Juragan Sastra pada pidunya. Syarat nama eta, engkang ulah sok nyebat bae Neng ka abdi teh, sebat we 5 atanapi mamah. Naha? Dabdi mah sanes anak Cina. Mung sakitunya syaratna teh. Neng Halimah unggek, rai beungeutna beureum eucey, luk manehna tungkul. Tapi sakilat ngadilak maling reret ka Kosasih nu keur peupeureuman hayam, ngararasakeun ngeureunahna di usapan leungeun ku nu geulis. Enung, Kosasih nyarita sarta bari karawok kana leungeun Neng Halimah ditarik diantelkeun kana dadana. Sakadapan mah rasa nu salilana nyolok ka eulis titik ngadadak leungit, diganti ku rasa anyar anu sumarambah ngesian sakujur badana. Cag baraya duwi kade heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-22 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.